jalma nu ngarasa diri bener ieu bahaya. Moal narima saran ti batur teh moal. Gitu nganggap ka batur teh henteu bener bahwa dirina hungkul nu bener teh. Sehingga apa nu ditempona teh naon Pak? Ngan delay karena kesalahan batur. Jadi komentar karena ibadah batur Pak. Hari ibadah sorangan tadi komentar Pak. Gitu. Jadi sibuk nanti komentar karena ibadah batur. Nah ibadah nu dirina mah geus bener. Kaya sifat nu sapartikeun kieu nu bahaya teh Pak. Tak ayeuna geus loba kelompok-kelompok teh Pak. Ngapirkeun nu ngabid'ah-bid'ahkeun salah eueuh di dituna uing nu bener teh ieu nu bahaya. Ieu teh kulantaran anu wal ijabu birroi teh. Itu nu dipigawe ku batu teh lah eta masalah eueuh di dituna. Kan geus loba kelompok nu sapertikeun kieu teh. Geus ngarasa hebat sehingga dina pangajianana teh beres ngaji lain kalaka jadi tiis hate pakai jamaah teh justru jadi panas Pak.